Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dina wa qas Gusti Allah ngumpulkeun sakabeh jalma poe kiamat poe sabar teu aya anu kaliwat jalma-jalma bararingun diiring ku senahurun eletan kasaban jihad neangan panjalindungan teras ngadeus ka Nabi Adam ramana sakabeh jalma isba menta syafaat dina misakeun hukuman Nabi Adam teu tiasa mulungan boro-boro nulungan batur nafsi kitu saurna juga deus ka Nabi Nuh teras ngadeus ka Nabi Nuh Rasul anu pangpayuna nafsi kitu saurna juga deus ka Nabi Ibrahim teras ngadeus ka Nabi Ibrahim anu gelar Khalilullah nafsi kitu saurna juga deus ka Nabi Musa teras ngadeus ka Nabi Musa anu gelar kalamullah nafsi kitu saurna juga deus ka Nabi Isa teras ngadeus ka Nabi Isa anu gelar Ruhullah nafsi kitu saurna juga deus ka Nabi Muhammad teras ngadeus ka Nabi Muhammad anu janten Habibullah ummati kitu saurna nu asika sabe
Umar. Teras Nabi sujud hadap beras, cara sujud dina sholat, ibarat wasalluqah, ibatus pada Allah. Teras jalma bararudan, nuju ka tempat hisaban, nu selamat langgeng di surga, nu cilaka asup neraka, nu selamat langgeng di surga, nu cilaka asup neraka. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.